5 detik menentukan 5 tahun ke depan. Jadi mun hatena hati-hati dirasakan teu enak kana hate nya pidana ge ku sekian-sekian aduh 5 tahun orang menentukan karena 5 tahun eta. Jadi kedua hati-hati bari nyolok bismillah bismillahirrahmanirrahim. Tuh betul dibimbing ku Allah. Ya Allah bimbing abdi, ya Allah bimbing manah abdi, ya Allah bimbing panangan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bas dina salat oge tos benten-benten. Ayeuna dina pemilihan orang wajar benten-benten, tapi orang kedah iman ka Allah bimbing hate, ya Rob bimbing abdi pilih anu sae tekenging gara-gara do di akhirat orang bakal ditaras. Moal uget ieu suku jelema saencan ditaros 4 perkara. Naon nu kahiji? Hiji ditaros harta anjeun,